bejakeun Muhammad aya sorga, bejakeun Muhammad aya neraka. Tuduhkeun jalan ka sorga, tuduhkeun jalan ka neraka. Adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah. Lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah. Khairul qurun qarni. Datang ka kurun sahabat Kangjeng 13 tahun. Kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun. Tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun. Dilanjut ku para tabi'in 100 tahun. Sanggeusna dilanjut ku tabi'in summa yalunahum atsbat tabi'in. Eta pang bagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Ya Allah, geus masa-masa koski. Tapi tetep bae, jangan supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha si hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina? Bakal dijelas. Zaman saha si hirup? SBY. Saha kiaina? Nah, pananyana. Zaman saha si hirup? Terkecil di dunia. Saha kiaina? Eta nu bakal ditanya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia. Ayo aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggeus kiai nyampaikan bahwa pangeran Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad tadi angkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in. Nu tadina teu bisa wudu jadi bisa, nu tadina teu bisa salat jadi bisa, nu tadina embung sedekah jadi daek, nu tadina teu tahajud jadi tahajud, nu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirantai teh jelema kos gitu. Rantai asupkeun ka sumur parem cor. Ulah kada udang deui. Ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah. Jeung lain torekat teh kudu make mahar. Ya, torekat bau hubungan jeung mahar atuh. Torekat bagus kudu lepas dina kos kitu. Murid datang tejungjang jingjing marah. Pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tu jeruk-jeruk hasil mah mawa. Nah eta geus lain deui acara tah. Ini acara goblok tah kos kitu mah tuh. Naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah. Salah. Tarekat mah lepas jadi. Eta sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema. Ulah kena nyawa urusan urang jeung Allah. Ngan gage kajahoan pan ge salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bingung deh. Kage bingung cara nu kolot teh. Nomor kadua koti peutingna hudang bae, cakeuna teh dideuleukeun. Haju bangonna ka nu kolot teh, ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur. Rasa narekat mah kitu bageur.
jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung anak kos aju bangana barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukeun jual aya keneh kongkorong ada barang norekat jadi kos kieu ieu salaki tolol da kos kitu ulah tarekat batal tokot jang sia ka anak ieu jang sia aya abah geus abah mendeka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain norekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna kitu susah setik mesti salah siga hade mendak kuari guru-guru torekat teh bolot di cek urang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai kan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa sia wae cah ali torekat jadi kajajade di kieu tuh kitu menang ngondang ali torekat geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan syekh deuk milu hayu teu kaji teh aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul di dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kebeneran orang Cisoka aya aja gua ieu tuan syekh hajunya na ngaku goblok gabehan kangeunahan nya di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya pukul lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon ku sia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh dunguhul aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah faul muhtadi untung wa may yudlil faulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah wal muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran ngatak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lalagaan mun aya nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari ieu penghuni sorga mah darekil atuh engke rapina mah di sorga kuari mah teu dekil keneh emang ieu mun aya penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang nu di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai ya itu saya kabawangan penghunina mempenghuni sisi lah wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kangjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri nyahunya tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah
bahkan aya nu imahna teh deket jeung Ki Haji. Ieu saya ieu seteguan, ieu Haji Soleh deket. Tapi teu iman. Teu iman, masyaallah karim. Disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu. Ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai. Ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek-encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh. Ku ari geus anu tertutup informasi. Tapi tidak iman. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun.